Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina Ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa na ti palawargi mitra dangu nu cinta kana acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka tah sangeus aya geludug ting jaleder dituturkeun ku si lalatu ti Gunung Salak. Les kami teh katurolengan teh inget di bumi alam. Ingatan kami asa ilang asa henteu teh nyati harita. Ceuk Nyi Sunia terus nginget-nginget kajadian. Leresnya mitra upami telepat dugi ka dinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Nya di harita Nyai teh leungit teu pupuguh Sunia. Ceuk sanaya Nya meureun kitu. temal Nyi Sunia ceuk sanaya Nyi Rodia ge cenah lila kaleungitan manehna. Nah nepi ka ayeuna manehna teh masih keneh neangan kami Akang. Nya kana kitu Nyai. Temal sanaya rumenghap bingung. Sabab sacara teu sadar manehna geus ngareka kabohongan. Nah Akang teu kungsi tepung deui jeung Nyi Rodia ti harita teh kitu Kang. Nyi Sunia terus-terusan nyah cer rupa-rupa pananya. Nya tepung we menang sababaraha kali mah. Tapi nya kitu. Papisah deui. Ceuk sanaya ngajawabna sakacumplang sakacampleng. Kumaha atuh Nya? Nu mata kitu sababna urang teh mun bisa mah ulah waka cumarita perkara urang. Omong sanaya deui. Teuing ari ngartieun jeung henteu namangan anu eces. Nyi Sunia teh gawena ukur ngahuleung. Kumaha Sunia kira-kirana? Nya urang nyuk curug neangan si Rodia heula we atuh. Kumaha lamun kitu? Ya mending gitu heula atuh teu naon-naon. Omong sanaya tapi bari jeung hatena mah anger ngarasa bingung. Meureun tangtuna oge bakal bingung kacida. Kumaha kemun engke geus tepung jeung Nyi Rodia. Tapi nya saeunggeus diomongan yen ulah waka cacarita perkara urusan jodoh, Nyi Sunia teh siga anu ngartieun. Ngan minangka gantina manehna jadi kang ngajak sanaya pikeun ini ti Ponclot Pasir Badigul. Urang meuru Bantar Jati Girang we heula. Mun aya kuburanana kami teh hayang nadran kaki oja. Bari saja jalan orang tetelepek sugan jeung sugan. Batur teh mangihan di mana si Rodia ayana nya Kang nya. Nyayu ngan ulah waka ayeuna deui. Har, nah make ulah waka ayeuna. Nyi Sunia geus kerung deui wae. Yeuh Nyai, urang nitenan heula kaayaan. Nah geus rada aman atawa masih keneh harengheng ku peperangan. Lian ti eta kapan Nyai teh acan cager bener
jadi wayahna baik kudu sehat pisan. Cek sanaya neangan alasan. Ngan untungna alasan anu ieu mah rada pas karasana nu matak-pikeun kasakitu kalina Nyi Sunia teh ngagugu kana kahayang sanaya. Nyenden ngagugu nya Midra. Tah haturan saderek Ridwan di soreang. Hatur nuhun saderek Ridwan. Saderek Ruhul kumaha wartosna? Upami parantos rengse engal wartosan mangnya Kang Eka saderek Ruhul. Urang teraskeun Midra. Saminggu ti harita Nyi Sunia teh kasehatanana geus pulih. Tatu-tatuna geus gararing. Sanajan ari tapak anu kabeuleuh mah teu daek leungit. Atuh pon kitu deui dina pipina ngagaris tapak tatu ku tungtung gobang kumpeni. Basa Nyi Sunia ngajak init ninggalkeun Pasir Badigul. Sanaya geus henteu bisa nolak deui. Atuh manehna teh ukur bisa ungeuk we. Tapi isukan we wayah janarinya. Ceuk sanaya. Nyi Sunia ngajawabna cukup kuungeuk deui. Ari peutingna sabot Nyi Sunia keur ti Brasare. Sanaya mah geus ngagejelig init. Nyaeta muru salah sahiji markas kumpeni. Muru markas kumpeni anu pangdeukitna ti dinya. Ana balik deui wayah janari manehna teh geus nungtun kuda hiji. Basa anyog ka Ponclot Pasir Nyi Sunia mah geus cempego hudang. Basa sanaya datang bari nungtun kuda manehna atoh aya amek aya. Amekna dabongan manehna ngarasa reuwas. Disangkana ditinggalkeun ku sanaya. Nu matak basa sanaya ngurunyung teh tina amek Nyi Sunia robah jadi atoh. Hari eta kuda saha dibawa Akang? Rumasa ieu kuda teh meunang maling di markas kumpeni. Temal sanaya bari napakan beheung kuda supaya jempe. Keur naon make kudu maling kuda sagala rupa? Kapan urang teh rek lalampahan jauh. Biheung ka mana biheung ka meuni neangan Nyi Rodia teh. Jadi supaya Nyai ulah capek teuing, alus nama tumpak kuda bae. Temal sanaya bari mamener tempat diuk anu ngadaplok dina tonggong kuda. Maling kuda teh dumeh kami lempangna cingkednya. Cik Nyi Sunia semu sedih sabab ngarasa sukuna geus tanpa daksa. Kami mah lain inget dumeh gitu. Tapi supaya teu capek ka nyaina we. Lamun capek hegeuweuh kuda meureun Nyai teh menta diakod ku kami. Mun kitu meureun kami anu ripuh. Omong sanaya rada reuwas dumeh Nyi Sunia, rada kasigeung. Nalaunan sanaya manggul awak Nyi Sunia sina anyeu ceuleuh dina tonggong kuda. Ari geus kitu mamaranehna miang ti eta tempat. Ngan barang anyog ka suku Pasir dihareup geus aya anu mapageun. Manehna teh tetela sabubuhan kumpeni anu jumlahna aya kana welasanana. Sakumaha cek caritaan Ki Ragapati, kumpeni teh nya teludeungeun asup ka wewengkon Ponclot Pasir Badigul. Sabab eta tempat teh dianggap suci, tur pantrang diasupan bangsa kafir. Tiludeung sote unggah kana Ponclot Pasir, sabab ari dina suku mah ludeungeun. Pantesna basa sanaya maling kuda teh aya anu nangenan.
nyameureun dituturkeun ka mana ngaleosna. Nu matak basa sanaya nungtun kuda teh di suku pasir geus pada megatan. Balad kumpeni ting gorowo ku basana anu maksudna mah nuding yen sanaya teh geus maling kuda. Atuh ari geus kitu mangan sarentang balad kumpeni teh narajang ka sanaya. Ningali anu nyerang bari mesat gobang. Nyi Sunia mah geus jejeritan sieun ditandasa. Hal ieu ukur netelakeun ka sanaya yen sabenerna mah Nyi Sunia teh teu boga pangabisa naon-naon. Jadi lamun mah basa keur kasarumahan jadi jalma sakti mandraguna eta sabenerna ukur polah jeung kabisa bangsa lelemut anu nitis ka manehna teh. Buktina ayeuna mah Nyi Sunia teh ukur awewe biasa anu pinuh ku kahengker. Terang basa gobang dibetrikan ku ilmu betrik simut menting pelawar racalang. Aduh anu bogana ting cererit bari nyalaklan pigeulangna masing-masing. Aya ting arau, aya nu ngahuhu, aya anu ngecabrak tepugu. Sanaya mah malah teu ngangkekeun deui. Sesa balad kumpeni anu masih keneh ayeuh-ayeuhan teh gewat bae ditarajang dipiheulaan dikepuk hiji-hiji. Hiat. Awak sanaya ting belesat kaditu kadieu anu kabireungeuh teh ukur kokolebatan cahaya ku tarik-tarikna gerakan sanaya. Tur henteu kungsi lila kadenge balad kumpeni ting darengek bari awakna kapangpengkeun kaditu kadieu. Ari geus kabeh ting jarongkeng mah sanaya gewat nungtun kuda anu ditumpakan ku Nyi Sunia. Mitra dangu Nyi Sunia teh samemeh ku sanaya dibawa ka lemur Bandar Jatigirang kudu anyog heula ka sababaraha lemur leutik anu nelahna pasir gaok. Basa anyog pasosore ka eta tempat urang lemur teh ngadadak lalumpatan tur nyumput di nusuni atawa gewat tutulak nutupkeun panto. Anu kapargo teu bisa lumpat mah malah awakna langsung ramoh poy ukur bisa deku. Ai nah aya naon ieu teh kisila ceuk sanaya heraneun pisan ningali urang lemur birat lalumpatan. Duh, ampun Nyai, ampun. Wah, ampun atuh. Ulah dipergasa kami mah teu boga dosa. Ulah dipergasa teu boga dosa, ampun Nyai. Ceuk lalaki anu deku teu walakaya teh. Kituna teh bari sor ngasongkeun tanggungan anu dieusian ku rupa-rupa palawija. Sahan rek mergasa anjeun gisilah? Ceuk sanaya heraneun keneh. Iya Nun, Nyai nu calik dina kuda Nun. Ceuk eta lalaki nunjuk ka Nyi Sunia. Ari Nyi Sunia anu keur anyeut ceuleuh teh malah ngadon bingung we nu aya. Da manehna oge teu ngarti nah eta jalma teh menika cedasieunana ku manehna. Aya naon cenah eta jalma teh Kang Sanaya? Cenah ceuk carita nama manehna teh sieun ku Nyai. Temal Sanaya Ngalieuk ka palebah Nyi Sunia. di bejaan kitu teh Nyi Sunia langsung ngaraga pipina anu codet. Piraning ge codet saeutik. Sia mamanisieun ku kami kisilah. Da moal naon-naon atuh. Omong Nyi Sunia bari rada jamedud. Ngadenge omongan Nyi Sunia kitu
Si lalaki teh ukur ngeluk tungkul bari ramoh poy. Kisilah ulah sieun-sieun da kami duaan teh moal ngrekeb anggur mah tulungan kami arek neruskeun lampahan kasorean di dieu. Jadi mun haat mah kami teh hayang milu monok we. Ceuk sanaya minang saraya ka eta lalaki. Basa sanaya nyarita kitu. Eta lalaki teh mani ungeuk-ungeukan. Kumaha teh teuing ari bade ngararep mah namung pamugi kasalamatan jisiem abdi sapiri umpi nun ulah diganggu. Cek eta lalaki geus pok deui nyebut kitu nya moal dijamin lah moal kisilah. Temal sanaya sumuh keheul dabongan si lalaki teh bangun anu curiga bae. Mitra kaum dangu atuh ari geus kitu mah sanaya jeung Nyi Sunia teh ngiclik nuturkeun eta lalaki anu lempang hareupeun bari nanggung sunung anu dieusian ku rupa-rupa hasil palawija. Datang ka imahna anu nyarupek nyaleutik eta lalaki teh sasat ngagebahan anak pamajikanana supaya ini ti imah nyai geura bawa anak-anak sia sarong ka ninina ka itu sabab ieu imah rek dipake ngarep sia mah deuleuh sok buru. Cek eta lalaki nitah ka pamajikanana teu talangke ngerid anak-anakna birat ti eta imah. Ari sanaya ningali kitu teh deibet jadi tegeunah hate manehna geus bisa ngajudi naon bangna urang lemur sieuneun ku Nyi Sunia. Malah cek gerentos hate sanaya jigana mah urang lemur teh kungsi diganggu ku Nyi Sunia anu harita kasarumahan dedemit. Cek gerentos hatena sanaya kisilah atuh montong bari ngusiran pangisi imah keun bae ari hareureun mah kami bolai ngarerep di dieu keun bae. Omong sanaya tugeunah dumeh nu baroga imah si Nabirat. Keun bae kisilah keun bae da aya ninina ieu sok bae sing raos-raos monok di dieu tapi wayahna we nya dabatan sakitu buktina keun engke bada isya rek dianjuran dahareun. Omong eta lalaki bari terus ngingkig satengah burat perot. Boh sanaya, boh Nyi Sunia ukur hulang-hulang ditinggalkeun gitu bae ku anu boga imah teh. Nah nya urang lemur teh bet kitu peta geuning. Cek Nyi Sunia masih keneh bingung. Tadina mah sanaya teh hayang bebeja bae yen bisa jadi basa Nyi Sunia keur kasarumahan manehna geus nyieun tindakan anu matak pikasieun keur urang lemur. Tapi eta omongan teh ukur dikemudina hatena bae. Kacipta ku aing saupama dibenyer beaskeun yen bareto manehna teh sakitu gangasna jeung main paehan ka saban jalma. Meureun ayeuna Nyi Sunia teh bakal ngarasa sedih jeung ngarasa boga dosa. Cek hate sanaya bari nginget-nginget deui laku lampah Nyi Sunia anu gangasna liwat saking. Sanaya inget kumaha gangasna Nyi Sunia basa kasadaranana keur leungit teh. Harita di rawa bangke sabubuhan jalma dipateni kabeh ku Nyi Sunia disisieun rawa. Atuh kajadian anu sarupa oge kungsi kaalaman di lemur muara angke. Nyi Sunia teh apan nguak ngawi kerhayat lemur tur loba anu tiwas. Meureun ieu lemur oge kungsi diuak awi ku Nyi Sunia teh. Dasar siluman atuhnya bet kendak dina jiwa Nyi Sunia. Jadi we ayeuna Nyi Sunia katembuhan
cek hate sanaya ngungun jeung sedih. Mitra kaum dangu kaayaan geus mimiti peuting. Anu majar maranehna rek dikiriman dahareun teh kanyataanna mah teu moal-moal. Anu puguh malemur teh manis sepi jembling jeung poek mongkleng buta rajin. Lemur pasir gaok teh ukur di wengkuku imah lobana 8 suhunan. Teuing saban peuting dihaja mo poek, teuing dumeh aya semah anu dipikasieun bae. Anu eces eta imah anu tujuh teh carane omparoek da teu masang lantera. Anu caang mah ukur imah anu dicicingan ku maranehna duaan we. Ku sabab nungguan anu ngirim dahareun lebeng bae, atuh pamustunganana lapar-lapar oge nyisunia mah ngagoledag sare di juru, ngaringkuk kawas anak ucing teu disimut-simut acan. Sanaya mah malah ngahaja teu sare, manehna teh ngarasa was-was sabab lemur sakitu comrekna. Hate sanaya teh memang teu bisa kapalingan. Da buktina sanggeus tengah peuting di luar kadenge anu laleumpang anca. Ku sanaya karasa eta anu laleumpang teh maniting kateyep pisan. Bangun anu ati-ati pisan. Anu laleumpang teh ngadadak areureun kira tilu deupa samemeh anjog kana panto. Geus kitu kadenge ku sanaya siga aya anu keur ngahurungkeun seuneu. Bahaya, aing duaan pasti rek diduruk ieu, ceuk pikir sanaya. Mitra kaum dangu, sanaya geus ngajudi yen aya sabubuhan jalma di pakarangan anu arek ngahuru imah nu keur dicicingan ku maranehna. Angot basa kadenge aya sora barang anu kabeuleuh mah. Sanaya teu loba pikir deui nyenyut bae nyangkeh awak nyisunia anu keur ngaringkuk di juru. Geus kitu ngan pelesat ngajreng ka luhur, awak sanaya nobros kana hateup imah anu dijieun tina inyuk. Gebros, kalayang, juralit, cele. Suku sanaya sakadetna tragis nangtung ajeg dina dahan kai anu pernahna rada anggang ti imah anu katingali geus ngabebelah. Malah keur kitu teh mitra kadenge aya jalma ting corowok barinya campah bangun anu keuheul jeung ceuceub. Modar siluman awewe teh modar kitu pok-pokanana. Sungut nyisunia mah tita tadi oge ku sanaya teh geuwat dibekem. Da kabireung arek jejeritan. Ulah ribut nyai, cicing. Ceuk sanaya bari ngantelkeun curug kana bibirna. Sanajan masih keneh soak oge, nyisunia teh kapaksa ngagugu kana kahayang sanaya. Danya manehna teh kudu jempe sabab lamun teu kitu meureun jalma-jalma anu aya di handap anu keur sakitu amarahna teh tangtu bakal nyahoeun yen manehna jeung sanaya keur ngadekem dina dahan kai luhureun maranehna. Mitra kadenge deui jalma ting corowok modar sia cenah siluman awewe, modar sia kaduluk. Keun antep cenah bau hangit euy. Ceuk eta jalma teh. Eta teh nya campah saha Kang Sanaya? Ceuk nyisunia bingung jeung sieun. Sanaya mah teu ngajawab, kajaba ngawaskeun sabubuhan jalma anu masih keneh nguwak ngawik ngaduruk imah.
Akang moal mah maranehna teh amek ka urang. Heug arek maehan urang. Kitu meureunnya. Cek Nyi Sunia deui bari nanangkeun pepeuteyan sanaya pageuh naker. Da sieun murag tina dahan kai. Pikeun kadua kalina sanaya mah henteu nemalan. Nagawena teh ngawaskeun maranehna we wungkul. Mun nyarek nganduruk urang. Nah naon dosa urang teh. Bet harianeun kalu rek maehan ka urangnya. Omong Nyi Sunia deui. Sabot kitu seuneu teh beuki ngalentab ka ditu ka dieu. Sabab ngadadak aya angin ngaheab rada gede. Siralatur rabeng ka ditu ka dieu diantarana amuratel kana suhunan sababaraha imah sejen anu pernahna rada anggang. Mitra kaum dangu adu puguh we jadi ribut. Lu cenah itu imah aing kaduruk dulu. Cek laki anu sejen. Gawena teh maledog-maledogeun obor kana suhunan imah urut dicicingan ku sanaya jeung Nyi Sunia. Geros ya idi imah aing oge sarua kabeuleum euy. Kahuruan tatangga, kahuruan. Mitra kaum dangu antukna kadenge anu ting corowok dumeh eta lemur teh tetela jadi milu kahuru. Atuh ari geus kitu mah jalma teh jadi paciweuh mareuman imahna masing-masing anu milu kahuru. Tapi kusabab didinya teh hese cai aduh batan pareum mah seuneu teh ngadeun beuki ngababelah bae. Jalma oge paciweuh hayang mareuman seuneu. Sanaya mah ngabandunganana teh ukur seuri koneng. Tadi cenah sate kahapolah hayang ngaduruk imah. Ari ayeuna maranehna teh sate kahapolah deui hayang mareuman seuneu anu ngaduruk imah maranehna. Membeungkeur bagapuk, hayu urang ini ti dieu. Ceuk sanaya bari nyangkeh awak Nyi Sunia. Geus kitu mengan gajleng-gajleng turun tina dahan kai. Belesat sanaya lumpat ngagunakeun elmu kijang mesat ninggalkeun eta lemur. Nyi Sunia menepikeun kareuwas sabab basa awakna disangkeh di bawah lumpat teh angin meningahyuk tarik nebak awakna. Malah tatangkalan ge katingalina teh ting belesat jiga lalumpatan. Saenggeus rada jauh awak Nyi Sunia diecageun. Gek sanaya mah diuk bari hatena pinuh ku kasumpeg. Nyi Sunia oge sarua milu diuk gigireunana lila ngahuleng sabab manehna oge sarua boga kasumpeg. Akang, nah basa kami keur teu ering teh geus milampah kajahatan kitu. Cek Nyi Sunia sanggeus lila ngahuleng. Sanaya ngareret ka Nyi Sunia. Kabireungeuh beungeut Nyi Sunia teh bareubeu kasedih geus ngagayot dina paromanana. Nyi Sunia teh awakna ayeuna mah rada kuru, pipina oge maneh geus teu leucir deui. Ari dina tarangna kabireungeuh gurat-gurat kasedih. Aduh teuing Sunia. Nyai teh sarila hirup ukur diganggayong ku kasusah bae. Omong sanaya dina jero hatena. Kang sanaya cing bejaan kajahatan naon anaku kami harita dipilampah teh. Eta geuning urang lemur teh mani sakitu ceceubna ka kami. Biheung ka Nyai, biheung kasaha. Itu tah Nyai. Temal sanaya kalah ngabeberah. Malah saenggeus kitu sanaya deh medar lalampahanana. Sanaya nyaritakeun yen ti saprakeuna ku fitnah teh
maneh nama abur-aburan teuweuheun sabab anyoga hiji lemur anu kapangaruhan ke fitnah mah pada-padanya campah manehna namatak ti harita mah kami teh tara ngaku sanaya Nyai mah jeung Nyi Rodiah geuning cukup nyebut amang we ari batur mah ngalanihna ka kami teh si Jangjang Edan saliwat masuk lucu ka Bandunganana teh mun kami disebut si Jangjang Edan sarerea muja-muja jeung muji-muji tapi lamun geus nyahoyan kami teh si sanaya sarereanya campah bebeakan padahal pan boh anu dipuji boh anu dicacampah jelema nama eta-eta kene omong sanaya bari ras inget ka Nyi Rodiah mitra kaum dangu Nyi Sunia mah acan nyahoeun yen Nyi Rodiah anu jadi anak nate kaasup anu ceuceubna ka bina-bina da cenah bongan si amang anu hade-hade teh tetela jalma jahat anu nalahna si sanaya ngadenge caritaan sanaya Nyi Sunia mangadon beuki ngahruk we hari anu kitu teh mah si Sunjaya salaki kami kitu tah Kang Sanaya omong Nyi Sunia haneuleuh naker sanaya jadi leuwas sabab caritaan manehna bieu teh bet jadi siga anu ngadedetkeun Nyi Sunia kami mah lain arek ngagoreng salaki nyai ngan bisa jadi urang lemur teh geuleuheun ka kami da disangkana mah kami teh jalma jahat omong sanaya ngalelemu tapi sanajan di bebenah kitu oge anger we Nyi Sunia mah boga hate sejen cek kami mah urang lemur teh cecep ka kami teh dituding siluman awewe na kasaha deui atuh nyebutna ari lain ka kami mah omong Nyi Sunia ari Nyi Sunia geus keukeuh kitu mah sanaya teh ukur cicing atuh akang bejakeun naon pangna batur mani sakitu ceceubna ka kami teh alain salah Nyai da Nyai mah ukur katumpangan ku siluman jahat Nyai mah ukur ka fitnah pugu-pugu siluman anu mirampahna Nyai anu katudingan da bongan siluman teh ngadon nyirekem dina jiwa Nyai ceuk sanaya anger ngabeberah yen anu kitu patu teh lain pola Nyi Sunia nyayang nyaho we kajahatan naon anu dipilampah ku siluman anu geus ngaraga sukma kami teh Kang omong Nyi Sunia panasaran atuh ku sabab diudag-udag ku kapanasaran Nyi Sunia pamustunganana mah sanaya teh boboleh madar paripola Nyi Sunia salila henteu eling teh nya anu nyurup ka Nyai teh siluman jahat Nyai teh gawe nanguwak ngawik ka ditu ka dieu loba jalma boh rahayat urang lemur gitunya boh kumpeni jadi korban kagangasan siluman anu nyurup ka Nyai teh gitunya bener gitu Sunia mematak jalma teh ciceup ka Nyai padahal pan sebenarnya mah lain kahayang Nyai gigituan teh nya bener gitu tapi dak batur man neuleuna kami anu jahat teh nu matak anger we meureun ceceupna mah ka kami gin urang terangkeun ku kami yen anu jahat teh sabeurna mah lain Nyai kitu tah Sunia sanaya megat kalima di omongan kitu Nyi Sunia mah bati nyurujud we cimataan kumanehna ayeuna mah karasa kumaha tugeunahna jadi jalma anu dituding jahat padahal dirina teu ngarasa milampah kajahatan
Nyi Sunia jadi ras kana paripolana anu salila welas-welas tahun ceceb ka sanaya. Padahal eta teh kaceceb anu tanpa dasar. Da puguh anu dipika ceceb nama teu boga dosa naon-naon. Akang, mun hampura kami nya Kangnya. Cek Nyi Sunia bari nyekelan pepeuteyan leungeun sanaya. Nyai mah meuni geus sababaraha kali minta dihampura ka kami teh. Nah naon atuh, da nyai mah teu boga dosa. Cek sanaya bari malik neuteup tur nyekelan pigeulang leungeun Nyi Sunia. Ayeuna mah karasa sapra kami oge kena ku fitnah. Horeng akang teh jalma anu nandangan sangsara welas-welas tahun. Kami ceceb, Ki Oja ceceb, si Rodiah ceceb, malah urang Bantar Jatigirang oge milu ceceb. Padahal kapan tetela ari Kang sanaya mah teu tuah teu dosa. Geus nyao eta mah. Tapi nyai geus teu kudu menta dihampura. Da kasalahan nyai mah ladang direka perdaya ku batur. Ku salaki nyai. Nu pinter mah meureun senjaya we. Lian ti bisa ngabobodo nyai teh oge nepikeun ka bisa nyilakakeun batur. Omong sanaya. Nyi Sunia nyusutan Cipanon. Alatan terus-terusan nyurujud. Mengbeng jauh keneh ka beurang. Hayu urang nuluykeun lalampahan. Lainnya teh hayang geura anyog ka lembur. Cek sanaya bari cengkat deui. Diingetan yen arek muru lemur Bantar Jatigirang, Nyi Sunia teh geuwat cengkat. Aduh ari Nyi Sunia geus cengkat mah awakna teh geuwat dirawu ku sanaya. Belesat sanaya teh ngagunakeun elmu kijang mesat deui. Nyi Sunia geus peureum deui bae sabab angin mani tarik nebak beungeutna. Mun kami teu tanpa daksa meureun moal dipapangku kieu nya. Omong Nyi Sunia bari nukangan marar angin teu nebak kana beungeutna. Ada masing teu kitu ge nyai mah moal bisa lumpat tarik atuh Sunia. Sanaya beuki narikan lumpatna. Atuh kusabab kitu bada janari oge maranehna teh geus anyog kasisieun lemur Bantar Jatigirang. Ayo nyai, urang langsung muru bangkarak imah nyai we. Daki Oja oge dikuburna teh deket imah nyai. Cek sanaya bari langsung mubrut ka jero lemur. Kaayaan geus carang cangtihang. Basa anyog kana bangkarak imah Nyi Sunia teh. Acan tapi oge ari Cipanon Nyi Sunia mah geus babanyiran deui. Da meureun kagagas nempo imah anu kari ruruntukna jeung sawareh mah beak kurinyuh atawa barobo. Sanaya oge sarua kagagas kumaha teu rek kitu. Perjalanan hirupna anu terus-terusan digugusur ku kana langsa teh kapan sabenerna mah dimimitian ti dieu. Ayeuna eta lemur teh mani simpe diisieun comrek taya dangiangan. Bisa jadi urang lemur teh wayah kieu mah masih ting raringkuk di ngona masing-masing sabab kaayaan kacida tirisna. Atawa bisa jadi deui jumlah pangisi Bantar Jatigirang teh beukinya eutikan pindah ka lemur sejen kusabab ka dieu mah sok loba kumbeni anu ngontrol. Ayo Sunia, dilebah ditu kuburan Ki Oja mah yuk. Omong sanaya ngajak muru ka tebeh lebak. Ngan basa anjog ke tempat anu negla di mana aya kuburan Ki Oja. Di dinya oge horeng geus kabireungeuh aya anu keur cinekul
hareupeun gundukan kuburan anu geus jemet ku kakayon. Sahanya anu Cinekul teh di hareupeun kuburan ki Oja teh? Cek sanaya neges-neges. Nya saha? Siga-siga awewe. Cek Nyi Sunia milu neges-neges. Ngadenge yen eta anu Cinekul teh siga-siga awewe, sanaya mah geus ngagorowok manten. Rodia. Sanaya ngagorowok bari luncat nyampeurkeun anu keur Cinekul. Ari anu Cinekul teh memang bener Nyi Rodia. Ngan basanya yen anu datang teh sanaya manehna geuwat cengkat. Atuh geus kitu mah sabrut bae narajang. Hiat. Gobrak. Awak sanaya nepikeun Kang Ajol ka tukang ku sabab diteunggeul ku hawa teunggelan anu ngapuri Nyai ngandung seuneu. Pikeun sakedapan mah awak sanaya teh ngabebengkang bari kaluaran getih tina sungutna. Sanaya reuwas sabab teu nyangka bakal dipapag ku teunggelan. Ari eta teunggelan teh maneka rasa gangas jeung tujuanana eces. Arek maehan. Cegeren teh sate sanaya eces ieu mah. Lain ilmu papagah aing. Si Rodia teh geus nampa ilmu ti batur anu gangas jeung kejem. Gugurut ti mana manehna teh? Cek hate sanaya bari nyekelan dadana. Cager harga mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.